barayakita.com. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. Baraya wilujeng petepang dina acara Dongeng Sunda garapan Abah Iskandar. Wilujeng ngadangukeun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan baraya wilujeng petepang dangu deui sareng simkuring dina pidangan Dongeng Sunda. Jejer lalakon anu judi pajeng kinasih katumbirian kersana Bapak Tatang Sumarsono. Kamari teh parantos dugi ka seri anu kadua ayeuna majeng seri anu katilu. Hatur salam kalujengan kanggo nu teu acan subscribe mangga diantos pisan subscribe-na, like-na, loncengna dihurungkeun supaya saban waktos ieu dongeng dihaturkeun langsung tiasa kauninga ku baraya sadayana. Seri kadua kinasih katumbirian kamari parantos dugi ka mana? Dugi ka dieu ye panawa telepat mah urang lajengkeun. Nah, aing teh jadi inget kan enggeus-enggeus asa ngadadak jadi romantis. Tara-tara ti sasari naon perluna let's gone be bygone. Mangsa anu geus kalarung keun antep sina ngaliwat di mana-mana oge. Teu lucu anu resep ngagugulung nostalgia mah. Mending keneh neutepi kahareupeun. Potret anu bieu diteuteub teh gancang diselapkeun deui kana urutna. Manehna neruskeun hancang ngungkaban rak buku. Ari kuhaban mah teu burung kapanggih anu diteangan teh. Gesat gesut init da bisi anu dijangjianana keseleun nungguan. Ari pek teh jalemana eueuh si ontohod. Hanas aing rurusuhan ceuk dina hatena. Guk-gok jeung babaturanana dina keur kitu mah lamun keur boga karudet oge sok gancang kabangbrangkeun. Kangaranan geus ngumpul tea tara beak bahan picaritaeun. Ti mimiti anu arenteng nepi ka anu bareurat, rupa-rupa beja, boh anu nya-nya bisa dipercaya, boh ukur dedenge tara. Didinya lawungna. Disebutna oge bursa informasi kantor senateh. Komodeui dina kayaan kampus keur harengheng. Dina keur haneut-haneutna mahasiswa ngayakeun apel siaga. Aya sawatara isu nasional anu awahanana kaitung ngageder khususna anu patali jeung perpolitikan nagara. Ti mimiti kahirupan demokrasi anu rumangyeung keneh tepi ka soal estafeta kapamimpinan. Jakarta, Bandung, Yogya, Surabaya jeung sawatara kota liana rada ingeung kuminengna aksi poster suasana mimiti panas. Mitra kaum dangu bejati saurang ditambahan jeung diengklokan kunu sejen. Sawareh mairan, sawareh ngahualkeun. Antukna sok rajin ningkat jadi sawala rongkah. Itu ieu pada ngabijilan pamanggih. Jigana moal eleh-eleh teuing kuragotna sidang anggota dewan.
Sabot keur sawala ngaler ngidul jol tombang rurusuhan. Manehna ngahaja nepungan Gunadi bangun aya badamikeun anu penting. Kadieu sakedeung, Gun. Omongna terus ngajak nguliwed. Gunadi nyamperkeun katanyona bangun anu pohara pentingna. Aya naon? Peuting isuk kamu ulah rek datang kana rapat. Tembalna ngaharewos. Nah, geus bau manten euy. Geus kaambek ku intel. Saya yakin pasti bakal digerebeg ke petugas. Tembal tombang deui anger ngaharewos. Ah, anu bener euy. Gunadi oge sarua ngaharewos nanyana teh. Nya, saya geus menang informasi ti urang jero. Ti saha? Aya dulur saya anu kabenaran tugasna di jero. Cenah, kagiatan urang teh geus bocor. Manehna nyarita ka saya. Kade cenah. Anu mantak ayeuna saya ngabejaan kamu. Gunadi ngahuleng. Memang nya peuting isuk teh rek aya gempungan tokoh-tokoh mahasiswa sa Bandung. Tempatna di sekretariat salah sahiji organisasi ekstra. Dumasar kana tinimangan keamanan pangna milih tempat di dinya teh. Beupeujeuh Gun, omong Tombang. Ketang, ieu mah lamun kamu percaya kan omongan saya, ari henteu mah nya jeung teuing. Nganu jelas saya mah moal datang. Sieun ka Gerwal. Terus ayeuna kamu rek ka mana? Rek ngabejaan anu sejen, anu sakirana perlu dibejaan. Tembalna bari terus ngalios rurusuhan. Mitra kaum dangu, Gunadi masih keneh nimbang-nimbang. Nah, informasi anu bieu ditepikeun ku sobatna teh nya atawa henteu. Mun nya kitu naha bocoran ti saha. Tapi moal kitu si Tombang ukur menang informasi ti pihak-pihak anu ngahajar rek ngacaukeun. Tapi asa piraku. Jeung deui asa pamohalan lamun manehna ukur jijienan. Pan anu ngarojong ide diayakeun gempungan ulah di jero kampus oge diantarana teh si Tombang pisan. Keur hulang-hulang kitu tak-takna aya nu nepak. Ih, si Kang Gun-Gun ngalamun wae emut ka saha sih? Geuning Tari. Ceuk Gunadi, bade ka mana? Apaan bade ka Kang Gun-Gun? Tari teh teu sabarakali cari-cari Kang Gun-Gun tapi teu penak wae. Kemana aja sih? Aya Akang mah tara ka mana-mana. Aya naon kitu? Ping ketemu we sama jagoan kita, tembalna. Kang Gun, tadi teh teu acan nganuhunkeun. Nganuhunkeun naon? Asa teu pupuguh. Kan beberapa hari yang lalu Akang menolong Tari sareng Tommy. Oh, eta. Dah Akang mah teu ngahaja nulungan. Itu cuma faktor kebetulan saja, omong Gunadi. Memangna kumaha kitu awalna teh Kang? Kok Kang Gun-Gun cuma mengatakan kebetulan? Nya tengah aja we. Akang mah teu niat nulungan Tari da bari terus diceritakeun ka sang tukangna. Yen pangna jeep dibeli teh peda geus nyerempet motor maranehanana. Anak-anak brengsek maunya bikin keributan. Pemiharita teu aya Kang Gun-Gun sareng anu saurang deui. Siapa namanya teman Kang Gun-Gun itu teh? Erwin. Tah, umpami teu aya akang-akang gak kebayang deh akibatnya buat Tari. Omong Bun Tari bibiri jidigan. Nuhun ya Kang, entah mesti gimana Tari membalas kasayan Kang Gun-Gun. Gunadi ukur nyarengeh manehna kuda kodok kana pesak calanana. Lakadala ieu geuning dipesakan. Kusiwal dikeluarkan serta terus diasongkan ka Bun Tari. Ieu kagungan Tari. Oh, pakai saja sama Kang Gun-Gun. Omongna entong si Kang Gun-Gun mah buat Akang sajalah. Tari mah gaduh keneh da. Pokoknya pami Kang Gun-Gun menolak, Tari mah sangat kecewa deh, bahkan sakit hati.
Kusabab anu boga hadasna kekeh kekepehan, akhirna ku Gunadi dipesakan deui paneker teh. Nuhun atuh pokna. Teu kengeng leungitnya, upami leungit itu hartosna Kang Gun-gun tega sama Tari. Teu sangem ari kitu mah akang teh pohoan ulah waka paneker ka bogoh oge sok leungit. Si Kang Gun-gun mah pokona teu kengeng leungit titik. Kumaha lamun ku akang dijual? Atuh sama saja serang ngajual Tari tembalna. Tos tong kapapanjangan, pokona mah kitu. Tari ayeuna bade ka mana? Kuliah Kang Gun-gun. Bade nangkring we di dieu. Wong enjing akang aya acara. Henteu, aya naon kitu? Tah pami kitu enjing Kang Gun-gun kedah ka bumi Tari. Tari kan mau ulang tahun, sumpingnya pami henteu. Awas we pokona mah. Ulang tahun, ceuk Gunadi rada kerung. Iya, kenapa gitu? Akang mah teu biasa kana pesta ulang tahun Tari. Mohon kedah dibiasakeun. Moal. Akang mah teu hoyong ngabiasakeun kana pesta teu resep. Mani keras kepala. Atuh ieu mah khusus kanggo Tari we. Kang Gun-gun kedah sumping. Gunadi teu ngomong deui. Oke nya, akang kedah sumping. Omong bun Tari deui. Duh ka atuh. Kang Gun-gun mah pokna aleman. Kumaha ceuk anjing wae atuh Tari. Alim upami janjina kitu mah kedah oke. Nah aya manusia kieu-kieu teuing ieu teh. Ceuk Gunadi dina jero hatena. Lila-lila mah jadi ngarasa jengkel nyang hareupanana oge. Nyangupan sote dumeh ngarah repeh, bosen ku nenyo alemanana. Oke, terima kasih. Pokna bangun ka Cidabungahna. Tah ieu alamat bumi Tari. Bari ngasongkeun kartu nama. Ayeuna Tari bade kuliah heula. Pokna deui. Kartu nama teh kumanehna di ilo, rada ngajenghok. Gening alamat ieu jelema teh di dinya. Ceuk Gunadi dina jero hatena. Nya pan eta mah panglinggihan salah saurang gegeden di Jawa Barat. Peuting isukna Gunadi maksakeun datang. Ari horeamna mah meuni nataku. Da teu biasa nungkulan acara anu kararitu. Tapi lamun henteu era ku janji. Sabab kamari geus nyangupan kana anu disebut pesta ulang tahun. Manehna ukur semet dedenge Tara. Eta oge sok rajin aya nu ngajak, tapi manehna Tara daekeun milu. Rumasa wae kuper alias kurang pergaulan aing mah. Ceuk dina hatena. Sakitu geus leuwih 36 taun ngumara di Bandung, tapi can nyaho anu kararitu. Meureun mun di lembur mah bancakan teh ulang tahun teh. Kitu oge barudak. Mun ningang di kolot sok rajin teh ngariung tumpeng. Canenyo ari nepi ka dipestakeun mah. Komo bari jeung ondang-ondang kawas rekaryaan. Paling-paling ukur ngariung sadulur-dulur jeung tatangga sabubaran ti masigit ta salat Isya. Mitra kaum dangu hadita oge geus cunuk kana tempat pesta, maehna mah teu beda ti hayam panyambungan. Komo deui da anu dipangantenkeunana can katenya bijil. Atuh manehna cicing di dinya teh bari taya anu wawuh saurang-urang acan. Breh batur, umumna anu daratang teh papasangan. Teu saeutik anu datangna hurung herang, tur papakean awawena karasa asing di mata Gunadi. Ari lain kabeneran keur ngilikan majalah mode mah, manehna karasa nenggang. Bari jeung datangna teh ukur kepat ngagandeang teu kuda teu kado. Kitu gening pesta ulang tahun gegeden mah acarana oge maneh diatur ku MC. Aya biantara anu kumanehna teu pati di Bandungan. Aya nyup lilin, aya silih rangkul, bari silih engo. Utamana sabangsaning tatamu mojang. Buntari anu harita make papakean aneh, sungsong pada ngawilujengkeun bari marikeun kado. Gunadi oge milu ka hareup, wilujeng Tari. Omongna bari ngajak sesalaman. Anu sejen mah tatamu lalakina lolobana tatabean. Si Akang, nuhun sareng saha? Nyalira tembalna. Najan dina kaayaan saruka bunga,
Tapi anu dipestakeun nama teu pati kate nyoberag. Anu sejen ting cara kakak saleuseurian. Buntari mah tiba mesem. Gunadi teu kuateun lila cicingna di dinya teh. Keur mah taya batur ngobrol, katurug-turug acarana luareun pangaresep manehna. Anu matak budak giru nepungan deui Buntari. Maksudna rek amitan. Tari akang bade wangsul pokna. Kaheula Kang, kan masih siang, piraku bade mulih ayeuna. Tembal pribumi. Atanapi di taman atuh yuk calikna. Di dinya mah suasanana henteu gaduh. Pokna deui bangun nu geus surti yen semahna teu betaheun dina suasana pesta. Gunadi kalah ngahuleng. Hayu Kang Gun, kutari direncangan. Cenah bari metot leungeun Gunadi dibawa kaluar rohangan. Gunadi nurut bari teu nyarita sakemek-kemek acan, teu beda ti munding ditungtun ku budak angon. Nya we, di luar mah karasa ayem, katurug-turug hawana seger. Aya taman anunya asri nyala linduh. Pribumi miheulaan diuk dina korsi, teu jauh ti balong anu disorot ku lampu warna-warni. Ari Gunadi kalah ngajengjen, teu apal kudu kumaha anu rek dipilampah. Kenapa berdiri saja? Calik atuh Akang, pan sanes bade balap lompat ieu teh. Gek diuk pahareup-hareup ukur kahalangan ku meja marmer. Ari itu tamu kumaha bisi milarian, omong Gunadi. Wios lah, puguh tari oge pale nenangkeun pikiran, tembalna. Nah kunaon kitu? Ngapa-apa, atuh tadi ge pale we rada santai, dilebet mah gandeng, mata klieur. Har apan tari nyalira pribumina oge. Atuh ulah ngayakeun pesta di mata klieur mah. Omong Gunadi bari neuteup ka anu keur neuleukeum kana meja. Itu kan atas desakan teman-teman Kang Gun. Sebetulnya tari mah tos bosen kikian teh. Tadinya tari tidak mau dipestakan, ya acara sederhana saja maunya. Gunadi teu mairan, ting rek ka mana berasna caritaan Buntari teh. Anu mata ngahaja manehna jempe. Mungkin dina diri tari tos seueur perubahannya Kang. Ujug-ujug nanya kitu. Mungkin tembal Gunadi sangabna balaka wae manehna can tatahar pikeun ngajawab pananya pribumi. Ya mungkin tari sudah banyak berubah. Ayeuna mah langkung resep kana suasana tenang. Mungkin juga perubahan jiwa anu sifatna alamiah. Sakepeung tari oge sok bertanya ka diri sendiri. Sebetulnya tari teh pingin apa? Kang Gun-Gun terang jawabanana. Pasti weh henteu. Ih si Kang Gun-Gun mah meuni teu berusaha menyelami jiwa tari. Ayo bantu dong. Teu sangem atanapi teu berminat. Ya, eta anu tepat mah. Ih mani tega. Pokna bari ngadilak. Ngabantu dina urusan naon tari. Urang teu napak dina jalan anu sami. Tari akang-akang. Tuh, pan napsi-napsi. Memang aya eta oge ari anu bersinggungan mah di antarana urang teh. Tapi persinggungan yang tidak punya arti. Asa mustahil mun akang tiasa ngabantu tari. Khususna dina hal-hal anu sifatna psikologis. Akang teu terang jeung teu hoyong terang naon pangna tari gelisah. Ih mani betul-betul tega si akang mah. Gunadi kalah jempe asa beuki lieur ngabandungan ieu teh. Naon perluna pipilueun kana urusan manehna. Bet pasualan diri sorangan oge sakitu numpukna. Teu pupuguh make kudu ditambahan ku pasualan batur. Ceuk Gunadi dina jero hatena. Duanana jadi pahulang-hulang. Sanyana Gunadi hayang buru-buru amitan, tapi ngarasa kagok rek pokna. Ari Tommy asa teu katinggal. Manehna muka carita tambah henteu teuing. Nuju brengsek ayeuna teh, tembalna bangun teu purun. Oh iya meureun nu jadi marga lantaran Buntari teu pati berag teh, bet catek pisan geuning. Tapi henteu ari dipokeun ka jinis nama bisi Buntari kasigeung. Kitu deui Gunadi teu hayangeun tatanya. Aya naon sanyana di antara Buntari jeung Tommy. Urusan maranehanana rek kitu rek kieu oge. Plang deui eueuh nu cacarita. Ari Kang Gun-Gun kunaon sih mios ka dieu teh bet nyalira? Ceuk Buntari sanggeus lila pahulang-hulang. Nah, kedah sareng saha atuh? Kalah Malik nanya.
Ngerti dong? Maksudna sareng kabogoh peda anu sanes oge nyaranak pasangan. Buntari ungeuk nganyakeun. Teu gaduh kabogohna oge. Akang mah teu laku. Ah, masa tari mah teu percanten sawios. Nah atuh teu milarian Kang. Gunadi kalah nyerengeh. Kutari atuhnya urang pang milariankeun. Oke. Palai anu kumaha putra anu beunghar sepuhna bager jalmina pintar gaulna supel sawios gelis oge. Tembal Gunadi bari seuri. Si Akang masuk aya-aya wae. Buntari oge milu seuri. Tong kapalang seueur apalagi syaratnya. Syarat anu primer bogoheun ka Akang. Anu sekunderna ke naonnya? Mungkin masih kene gadis. Oh gitu. Gadis dalam artian apa Kang? Gadis dalam arti status atau napi gadis secara biologis? Akang mah langkung condong ka anu kadua. Kang Gun-Gun mah kalebet kana aliran romantis pangintennya. Nah kumaha kitu? Ceuk Gunadi rada kerung. Buntari teu ngajawab. Ditanyo-tanyo ku Gunadi, paromana siga-siga robah. Atuh Gunadi jadi rada terus rasa. Red kana erloji geuning geus peuting ieu teh. Gerentesna. Tari cios ayeuna mah bade wangsul teh. Ih Kang Gun-Gun mah ke atuh da siang kene. Omong Buntari keukeu ngahulag maksudna mah. Siang kene kumaha? 10 menit lagi Kang, temani Tari. Kersapan? Apaan dilebet oge tamu sakitu seueurna. Piraku teu aya anu tiasa maturan Tari. Omong Gunadi. Buntari kalah gideg. Nah, mungkin Tari sekarang mah sudah keluar dari orbit mereka. Tembalna. Sudahlah, pokoknya Tari nyuhunkeun waktu 10 menit deui. Engke Kang Gun-Gun uihna dijajabkeun, oke? Gunadi kapaksa ungeuk. Asa aneh pisan manusa teh. Ceuk dina hatena. Wartosna Kang Gun-Gun bade ngainstrukturan latihan dasar. Buntari muka deui obrolan. Mohon, geuning Tari terang. Kan baca di koran. Tembalna. Tadi kengeng ninggal ka lokasi latihan Kang. Kengeng pisan. Asal tong ngaganggu acara. Ngaganggu naon barina oge? Ngaganggu Akang. Misalna kawas ayeuna. Omong Gunadi bari nyerengeh. Ih si Akang Gun-Gun mah meuni GR. Tembalna sarua nyerengeh. Engke Tari angkat ka ditu. Di situ lembangnya. Gunadi ungeuk. Bunterang masa pendaftaranna Tari oge hoyong ngiringan da. Wah, kana moal lulus dina testing tahap awal oge. Omong Gunadi. Naha manja balik kumaha tiasa bertahan di leuweung. Jalmi anu ogoan kawas Tari mah keur ogoan teh PPO deui. Apa sih PPO itu? Tari disamikeun sareng minyak angin. Sanes. Maksud Akang mah Tari selalu ingin menjadi pusat perhatian orang cindekna. Egois malah egosentris. Tadina kamus percintaan alama teu aya kitu teh. Saur saha Tari egois, saur saha Tari PPO. Menirikat nembalanana teh. Sangem Akang. Sok bari kumaha deui? Mungkir nyaan si Kang Gun-Gun mah tega pisan mitnah Tari teh. Oke, bisa jadi Tari memang manja. Tapi ayeuna mah tos henteu da. Nyaan serius Tari mah. Hoyong nyobian jantan pencinta alam kawas Kang Gun-Gun. Naon alasanana? Hoyong mencari ketenangan. Tembalna pondok. Santang tu bakal kapenak Tari. Kenapa kitu Kang Gun-Gun? Ketenangan mah sumberna dina hate urang. Najan aya di luhur gunung anu kacida sepina, ari hate urang marudah mah. Anger we moal ngaraos tenang. Pokoknya Tari mah pingin mencoba. Boleh-boleh saja. Tapi Kang Gun-Gun harus kasih spirit dong. Nah Tari tebet nuntut gitu ka Akang. Bukan menuntut Kang, tapi mengharap janjinya Kang Gun-Gun ulah deui-deui nyebat anak manja. Da Tari tos teu manja ayeuna mah. Tari hoyong diajar dewasa, hoyong berjiwa tegar. Kang Gun-Gun kedah kersa membimbing Tari. Da bohongan Akang janten idola Tari dalam banyak hal. Pokna mani nyorocos. Kalangkungan teuing mun Tari nganggap kitu ka Akang mah. Teu proporsional, biasa-biasa we lah. Omong Gunadi. Buntari teu nyarita, kalah nempok ka langit anu baranang ku bentang. Baraya waktosna. Cag
Kinasih katumirian kengeng Kang Tatang Sumarsono bagian katilu urang cekapkeun duwi ka dieu. Insyaallah dina sejan waktos urang ngajengkeun ka kinasih katumirian bagian kaopat. Hatur sewu nuhun, hapunten anu kasuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayakita.com. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan.